Aku kudu dipanggil atuh Pak Camat dipanggil. Nahan dalam ayat katinan, nahan juang ayat kamelang daun pulus. Lalambaran geranya Pak Camat Cidahu anu bager sor kapayun aya Pak Camat. Nya eta da kumaha urat. Leres teh berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Harta berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita di hadapan Allah tiada lain adalah beribadah kepadanya dan hanya nanging Pak dina danget ayeuna sok aya jalma nu teu beukieun kana rajaban, sanajan ai kana berkat nama beuki dadahareun teu pan kana dahareun lamun beuki leres teh tuluy sok naros ka pribados ustad cenah kunaon sok rajaban abdi mah ngawalerna da ngadalil mah teu bisa nu gampang we lamun aya nu nanya kunaon geuningan urang rajaban jawab we ku urang pedah we bulan Rajab kitu leres teh da model abdi Pak Camat bulan Mulud mah tara rajaban heueuh muludan bulan Sura tara rajaban suraan bulan Ramadan oge para rajaban nu aya teh peringatan nuzulul Quran. Nanging Pak di satu sisi urang oge kedah tiasa ngabuktoskeun ulah dugi ka peringatan hari besar Islam diramekeun tapi kalakuanana teu robah-robah. Tuh sareuri nu rumaja mah anu tanina hese kana ibadah padahal geus rajaban anggar wae eta mumul jeung kebluk kana ibadah aya malah teu saeutik pentingna milu rajaban ai pek mah isukna teh teu salat subuh acan sok we nu rumaja magandeng pamajikan sok popolotot kasalaki mah padahal geus rajaban lain jadi cager kalah beuki angot popolototna ambek-ambekanana eta kasalaki aya goblok disangkana meureun teh doraka sia teh popolotot kasalaki maka eta teh doraka gede leres Bu. Ayo we unjak ajuk bari jeung unggal poe naon masuk aya rapat geuning da ngajuk eta geuning gandeng heueuh Bang Emo nepi ka ararapa sok geura dites ku abdi da apal janji nasabah besok atuh bareng sia teh jiga nu teu apal teu urang mah henteu kumaha. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya Pak, yang terpenting dari kumpulnya kita malam hari ini adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pada malam hari ini. Apa? Pertanyaan kahiji berarti nanaon kitu ari Isra jeung Mi'raj teh. Da teu saeutik jalma sok milu rajaban tapi ditanya naon Isra naon Mi'raj wae oge jiga nu bingung. Naon atuh Isra teh mun saur santri mah kieu da di Cihideung maloba santri. Isra eta teh kalimah isim
segatna berarti masdar, asal nama nyatana lafaz asro fi'il madina, sanajan asalna pisan mah lain asro tapi saro. Dengekeun we abdi ge nyaho sok loba nu teu ngarti. Nah beda kitu lamun ngomong asro jeung saro benten naon bentenna. Lamun saro hartina lempang tapi asro mah hartina ngalempangkeun. Geuning ustad lempang-lempang keneh naon bedana? Nya beda. Mun saro eta mah lazim numawi contona pacamat lempang geus kaharti, tapi lamun asro eta mah mutaaddi pacamat ngalempangkeun can kaharti. Kudu ditanyakeun meureun pacamat ngalempangkeun kana naon. Leres teh. Geuning dina ilmu sorof bapana aya lamun hiji kalimah bina na lazim hayang jadi mutaaddi pan bisa ditulungan ku tilu perkara geus dengekeun. Aya nu kieuan pan aing teh disebut kiai, Pak. Mata kudu aya nu kieuan. Halo Bu. Cek santri kumaha lamun bina na lazim hayang jadi mutaaddi bisa ditulungan ku tilu perkara ulah dipoto. Ngacung leungeun kieu disangkana nomor hiji aing teh, ngacung leungeun kieu disebut nomor 2 aya nu moto Pak, padahal mah ada lain ngomong nu kitu. Naon tilu perkara teh? Hiji bisa make hamzah, contona saro lempang, asro ngalempangkeun diberi hamzah dihareup. Atanapi bisa ku tad'if ain fi'ilna didabel dimudhoaf, contona mun umum faroha hartina bunga, tapi lamun farroha hartina ngabungahkeun. Atawa bisa nukatilu make harap jar dina maf'ul bih, contona bi abdihi. Jadi dina ayat Isra mah nya make hamzah dihareup, nya make ba harap jar. Geus pokona mah nu kituna teu ngarti, engke nu penting ujungna ngarti. Nu bawi saur Allah naon? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sing tarik Allahna tuh ieu teh duka lebet angin rupina, jadi nuju nyeri dada uyos teu naroskeun oge. Maksud abih tereh aing mengajina bebeja gering. Jadi Rajab mah rada sibuk Pak, nemoi kamari ge wangsul ti Karawang, terus yang kamari teh di Jonggol di Sisoni wakwal. Tuluy wengi tadi di Bandung, kebenaran di Caket Burangrang, Caket Lembang, jadi tiris. Balik teh nyara rada gering, tapi da geus janji ke urang Cihideung, jadi kudu ka dieu. Alhamdulillah. Bu, lamun ibu bapak semangat, tapi ge semangat. Teraskeun. Subhanalladzi maha suci zat Allah asro anu parantos ngalempangkeun alladzi kasaha bi'abdihi kahambana, nu dimaksud nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha lailan dina hiji wengi di mana minal masjidil haram, di masjid haram Makkah al Mukarramah, dugi ka mana? Ilal masjidil aqsa, dugi ka masjid aqsa Baitul Maqdis Palestina. Eta Isra sanaos salarasna henteu ujung-ujung ke Masjid Aqsa, dapan sejarah nyebatkeun Rasul teh liren heula di hiji tempat nu disebut Thayyibah. Pada saat itu namanya adalah Yathrib, hari ini disebut Madinah Al-Munawwarah. Lalu setelah Isra langsung Mi'raj. Apa Mi'raj? Ai Mi'raj mah hartina naik lah. Harga sembako naik berarti Mi'raj. Leres teh.
malam Jumat salaki eta oge mi'raj ari ece osok mi'raj tara sakali-kali atuh mi'raj pak ulah egois sakali-kali masih na mi'raj ulah di mi'rajan wae pan benda langit ge eta teh awewe kabeh bulan tuh ibu berarti bintang berarti ibi awewe deui leres teh matahari panon poe matahari emak berarti lawan deui awewe deui heuh matak sok sakali-kali mah mi'raj nya Bu mi'raj Nabi apa dinaikannya Nabi setelah Isra kemana di Baitul Maqdis Palestina teh naik ke langit ke hiji 2 3 4 5 genep 7 Sidratul Muntaha Mustawa Rafraf saur ulama alam mulki malakut jabarut lahut mulih deui ka alam mulki dugi ka Mekah memeh subuh tos aya di Mekah deui padahal berangkatnya kira-kira waktu Isya jarak yang begitu jauh jutaan kilometer menembus alam lain dimensi lain tapi dialami oleh Nabi ngan saukur periodieun waktos teu sawengi-wengi acan ilmuwan ilmu pengetahuan sains teknologi sampai poe ayeuna can kahartieun kana terjadina Isra Mi'raj tapi pan geus dibahas di awal Nabi teh sanes berjalan Nabi teh sanes lempang tapi kusaha dilempangkeunana ku Allah ai Allah teh zat nu maha kawasa atuh kieu meureun tong boro Isra Mi'raj dalah leuwih ti Isra Mi'raj oge upami Allah bade ngeresakeun Allah bade nakdirkeun mah pasti bakal terjadi sanajan teu kahartieun ku ilmu pengetahuan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun tuh pala lintar di dia mah daerah santri nepi ka arah rapal para yakun dan eta mana yasinnya bari payakun masuk ditungguan lamun geus payakun berarti kan tereh beres leres teh logika nu gampil mah kieu dina hiji waktu jalma kafir kararumpul tuluy rek mangkat maksudna rek ngadatangan Kanjeng Nabi ieu jalma kafir teh ngaraos teu ngarti budawuhan Kanjeng Nabi da saur Kanjeng Nabi teh bahwa makhluk nu geus halalancur saenggeus terjadina kiamat bakal dihudangkeun deui jaga saenggeus kiamat tapi ieu jalma kafir teu kahartieun da makena logika jeung ilmu wungkul teu ngartieun kana iman kitu kaayaanna torok tok geus dengekeun kumaha abdi we tapi da percuma tara aya nu nyawer ieu sakieu jalma loba oge pacama cok api-api teu kadenge ari geus ngomongkeun nyawer teh halo Bu nyalawer moal teu nya eta puguh karoret aing mah Bu beraku kudu dipanggil atuh pacamat dipanggil nahan dalam ayat katinan nahan juang ayat kamelang daun pulus lalambaran geranya pacamat cidahu anu bager sor kapayun ayat pacamat kuduna maju sok aya nu protes Ustad ieu teh pengajian lain hiburan piraku disawer ye dengekeun nya ye mending kena nyawer kiai bata nyawer artis mah dibejaan kok aing Pak ulah jauh-jauh dina Sulamu Taufik ka Sulamu Taufik pan ngomongkeun pang gede-gede na pahala sedekah teh ka saha ka kiai lain ka indung bapak ini bener aing tapi tara nerangkeun kitu abdi da disangka teh ngajul bari mulu
peda we di dieu mah aya pacamat matak dijelaskeun saeutik. Ya tapi kumaha hidayah sih. Halo Bu, insya Allah namun pacamat geus maju mah pakubu bakal maju. Ya tuluy pandi dieu teh aya TNI aya Polri nyabunya amin gitu. Ya Allah ya Rabbal. Tah aing lain kampanye deui kade. Bu, teraskeun. Daratang jalma kafir ka Kanjeng Nabi. Mad. Tadi yang ngomong naon? Kecuk jalma kafir. Dia cenah ngomong ieu jalma tulangna nu geus hancur, daging geus jadi taneuh, jaga lamun geus kajadian kiamat bakal diudangkeun deui. Atuh mustahil eta. Mencak urang Banten. Iya tuh pan aing kamari sabaraha peuting ngaji di ditu. Atuh matak campur ngomongna heuh. Atuh dia madengekeun bae. Halo Bu. Tulang geus hancur, daging geus jadi taneuh, teu mungkin hudang deui. Nasaha nu bakal ngahudangkeunana? Diwaler langsung ku wahyu ti Gusti Allah didugikeun ku Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon dawuh Allah? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Duh Yasin deui wae nya. Bu, mun di Mekah pan ngemaman gitu. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Mun di Mekah cideung mah eueuh. Oh, aya teh aya. Tong di musola nah di masjid nah aya deui nu ngagorowok di tukang. Aya teh aya. Bade KM nya dawuhnya juga cek imam. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Aya nu sok ngagorowok di tukang. Eueuh, sabab nu berjamaahna oge duaan. Da nyerek naon ngagorowok kan deuti imam geus kadenge. Betul Bu? Bu, naon teh walaranti Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi mani embung nyebut sallallahu ala Muhammad oke. Bu, kul bejakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus disampaikan oleh Nabi? Yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Anu bakal ngahirupkeun deui tulang nu geus hancur, daging nu geus jadi taneuh, makhluk-makhluk nu geus halalancur adalah zat yang pertama menciptakan. Saha teh? Allah Subhanahu wa taala. Logikana kieu, Pak. Logikana kieu. Allah kuasa, Allah mampu menciptakan seluruh makhluk yang tidak terhingga saking begitu banyaknya, padahal tadina eueuh ku Allah diciptakan jadi aya bari jeung eueuh bahan-bahana acan. Allah kuasa atuh komo tibangge isi ulang ngahudangkeun nu geus aya. Leres teh? Ibu osok nyeblak. Bu, osok nyeblak. Seblak naon? Seblak ceker. Palingan rarawe-we ka salaki. Da geuning beukina teh seblak ceker. Ibu bisa nyeun seblak eueuh bahanna bisa moal. Moal. Allah teu aya bahanna nyiptakeun seluruh makhluk. Allah mampu atuh komo tibangge ngahudangkeun nu geus aya. Leres teh? Sama ketika Allah sanggup menciptakan seluruh makhluk, padahal tadina eueuh bari eueuh bahan-bahana acan, atuh komo tibangge ngalempangkeun hambana anu pangmulyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekkah ka Palestina ka Sidratul Muntaha rob-rob mulih deui ka mana? Ka Mekkah bari waktuna singkat. Atuh gampangeun, Pak. Betul. Matak nu kahiji
hikmah tina peringatan Isra Mi'raj wengi ayeuna sing leuwih yakin karena kawasana Allah sareng teu aya nu kawasa kajaba Gusti. Sallu ala Nabi Muhammad. Matak urang mah sabenerna eueuh nu kawasa, saha nu kawasa bener da eueuh. Ulah pacamat, pabupati, gubernur, presiden, da hakikatna mah teu kawasa. Sok di dieu di Cihideung aya nu ngaduh mobil mewah teh. Nu hargana nya minimal 2 miliaran lah. Aya teh mobil mewah gaduh teh. Tapi geuning hirup. Leres teh. Tapi cobaan mah kieu geura tong dahar, tong tuang, tong ngaleueut ulah lami teuing sabulan we. Maot moal. Artina kieu pacamat jelema mah makhluk mah eueuh nu kawasa sagaya-gayana jelema angger hirupna tergantung kana kejo. Leres. Leres teh. Jadi urang mah sok loba nu kieu hayang alhamdulillah wae oge sok nungguan untung nu gede padahal mah bisa dahar jeung nginum eta nu pokok jang nyambung hirup parohopan ka Allah. Leres teh. Ah nu gampang we ngaji mah kitu. Nu mawi sok aya lamun migawe hade teh bismillah. Naon maksudna eta teh supaya tauhid dina hate urang teh aya. Bismillah teh naon? Dengan nama Allah. Sagala rupa nu terjadi ieu teh ku Allah. Nu matak sing eling bisi ngarasa bahwa eta sangu teh dihina-hina, ngaleueut teh dihina-hina padahal pun ku Allah teu dibikeun mah da maot atuh. Betul, Pak? Halo. Ayo siapa yang kuasa? Jawara, kawasa, sakti. Asup angin mah teu rabba sarua. Leres teh. Jadi urang mah teu aya nu kawasa nu mawi penting urang leuwih ngayakinkeun wungkul Allah nu kawasa sehingga moal jadi jalma nu sombong. Sok pikir ku urang mah ku sato eleh model gajah awakna badak barang hakana loba bener teh. Tuluy geus seueuh gajah goler we hees gajah mah ai jelema mapan loba nu teu hees neangan dahar tuh ku gajah we ge ele ku domba ele. Apal domba? Pan aya salaki pamajikan nu datang ka pasar domba, Pak. Ai datang ke pasar domba teh maksudna rek balanja rek meuli domba. Ditanya ke tukang domba teh salaki pamajikan, "Pak, peryogi domba sumuhun cenah mang. Domba kanggo potongeun manawi sanes cenah abdi mah. Domba teh kanggo pamacek." Apa domba pamacek, Pak? Domba jalu nu jang merkosaan domba bikang teh apa domba pamacek ngaranna teh? Atau teu nyaho? Halo Bu. Oh aya Pak domba pamacek ieu aralus ieu. Belah dieu aya domba hade ieu Pak. Garut Pak. Ieu mah kuat bakal turunana hade. Domba ieu mah sapoe mun macek bisa 5 kali. Pamajikanna nyiku ka salakina bapana dengekeun domba 5 kali bapak sok elehan. Halo. Ai salaki dikitu-kitu kan harga diri Pak. Repeh siapa ngomong wae. Aya deui nu leuwih hade nu leuwih kuat. Aya Pak. Ieu domba ieu mah lamun macek sapoe bisa 10 kali. Pamajikanna beuki ngagiblik bapana 10 kali. Ai bapa sakali ge acan geus eleh. Ngan salakina teu eleh pacamat rudat pan ka pamajikan nu kitu kan harga diri Pak. Kela cenah mang. Iya domba kuat-kuat teuing bisa macek sapoe 10 kali. Eta bikangna nu eta wae cek si emang tukang domba. Henteu atuh cenah Kang, bikangna ganti-ganti. Tiap salakina, "Mamah aing ge bisa kitu mah." Kudu matak teu kuat dirudat nu eta wae nya Pak. Halo Bu. Ibu diasaruakeun jeung domba bikang geura. Halo. Wios abdi heureuy. Wios abdi heureuy Pak. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Teras nu kadua Pak. Nu kadua
kunaon urang kudu ngayakinkeun yen wungkul Allah nu maha kawasa waleranana supaya hate urang muntang pageuh pasrah wungkul ka Gusti. Bu pasok ngadarua tara pasok ngadua apa sok hayang naon mun ngadua hah rezeki aya nu hayang beunghar urang dieu haroyong beunghar teh emut-emutnya mun nawar mun sorangan ngomongna hoyong mun jang batur palai. Halo Bu, jadi abdi hoyong lamun urang nawaran ibu palai beunghar tak kitu palai beunghar. Halo di iraha hayang beunghar teh di baheula nya geus beunghar ayeuna nya eta da kumaha urat leres teh berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia, harta berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia. Padahal saudaraku, sesungguhnya nikmat Allah bukanlah soal harta banyak, nikmat Allah bukan soal jabatan yang tinggi, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang bertakwa dengan sebenarnya di hadapan Allah. Karena itulah yang akan abadi di akhirat nanti. Karena sesungguhnya manusia di hadapan Allah tidak ada yang berbeda, yang membedakan hanya takwanya. Satu lagu takwa cek omak palamun konser pan gitu nyawer kuwu pakai serang ngomong cenah pakumah yang omak wae cek aing asal nyawer we da sesuai aplikasi atuh nanaon oge. Halo Bu, aing ngadoa depan sok ayatnya Allahumma barik lana. Nah siapa pimarejak tanah ha? Karena nyatu wae bulan Rajab teh naon? Atuh nah hapi marejak tanah. Dak eta sirahna teh kana nyatu wae. Halo Bu. Halo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin tak itu. Jadi Allahumma barik lana doa ti Nabi leres teh ngandugi ka Ramadan Pak wa balighna Ramadan. Jadi eta mah tambahan nama kumaha pangabutuh leres teh dati Nabi nama dugi ka wa balighna Ramadan hadisna mah dugi ka dinya. Tapi kunaon geuningan sok nganggo shalawat sabab kieu ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Doa teh terhalang lamun hayang terbuka hatta yusalliyad da'i 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang berdoa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dibuka hijab eta doa, maka libatkeun sholawat dina ngadoa leres teh. Halo Bu, urang pan tiba heula acong-acongan ai sholawatna tara nya heueuh nu batak kieu teh beunghar-beunghar. Bu lamun cek almarhum di Jakarta pan aya. Halo Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita di hadapan Allah tiada lain adalah beribadah kepadanya, dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam ibadah itu adalah kita meminta kepada Allah, karena berdoa merupakan perintah Allah. Cuman yang harus diingat saudaraku, bahwa ketika doa kita ingin diijabah oleh Allah, maka pakailah tata krama di dalam berdoa. Dalam satu hadis Rasul menyebut doa itu memakai tata krama. Pertama, tata krama berdoa adalah dengan tamjidullah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Maka orang berdoa diawali dengan alhamdulillah hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Yang kedua, kata Rasul, libatkan sholawat di dalam doa. Yang ketiga, baru silahkan meminta kepada Allah apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Yang penting segala sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidadari surgaku mitohana si Egi eta mah Pak. Ngan kamari teu mainnya jika nanti cedera si Egi teh. Tapi bener Pak, aing mah salut ningali main mahade Pak. Bener, tinggal finishing wungkul jadi finisher nu hade. Mata main indah. Bahkan Pak, menurut catatan Indonesia itu kamari dina possession penguasaan bola lebih unggul dari Australia Pak. Jadi 52% banding 48. Ngan kunaon nepi ka eleh 4-0. Inyakeun bae, berarti aya prospek kahareupna bari pemain ngora panu kolot ukur si Jordi Amat wungkulnya. Jordi Amat kan 30 tahun. Sesana mah hampir di bawah 24, hampir di bawah 24 sadaya lah. Alhamdulillah. Mata cek aing mah Sintayong tuluykeun we lah. Jijing ibu-ibu mau ngerti, ieu mah urusan timnas ieu mah. Alhamdulillah. Eta bunga ngomong si Egi